Buru gara kopi nanya ya kalau kabur tuluh deui jiga kieu. Ah, Tin, teu sabaranana Akang, Takang. keur gawe naon gitu. Set. Gawe naon ya keur nya? Beberes, Kang. Karamat ya. Geus kula beberes bae ka dieu ngopi ya kalau ngaganggu pisan kalimatan batur. Ah. Oh, gua nggak tega ganggu mapak namanya kuat mirasa. Adi ngopi. Tah, kitu cicing ada barang halang ngopi. Kang. Nyai geus teu boga biasa pilik-pilik acan, Kang. Yang nganjuk tadi ka warung. Nu kamari can dibayar era, Kang. Kamu aja mah geratu. Antes atuh ku Akang. Hayu kok gampang kok akang diantar. Gampang-gampang matana. Uguh Nyai era, Kang. Amun ka warung sok disindiran bae, ira rek bayar hutang, Kang. Era Nyai, Kang. Hutang teh geus gede, Kang, di warung, Kang. Geus ulah kalau mewek. Ayo, diantar ku akang. Yuk, Kang. Yuk. Tapi engke Akang nu kahareupna nya, Kang. Nah, tenang rek geus di ditu mah. Jagoan geura, Kang. Ayo atuh ti hareup. Buru geura buru. Ah, Jagoan geura, Kang. Akang ngitutnya, Kang. tutna. Atuh, sapi masuk segala. Oh, nya euy, Kang. Duh, Kang. Iraha urang kabeli sapi nya euy, Kang. Ieu 3 berarti meuli nama baheula hiji nya, Kang. Ngan anakan 2 sigana mah. Bedul kali 15 jutaan oge ieu. 15 30 jeung 15 berarti 45 jutaan eta, Kang. Nya euy nu 3, Kang. Duh, aing mah tereh beunghar temen nya, Kang. Kang! Kang! Dagoan! Kang! Dagoan geura. Aduh naon heula kitu. Nyai keur ngitung sapi, Kang. Loba gawe sapi batur ngodon dihitung. Mata beunghar leuheung ka urang. Si beunghar mah henteu, Kang. Temen deh Kang, ini duaan bae we legeg. Masuk hayang nyoba aturan batur-batur rek bisnis. Ayo nyi antep. Legeg sih. Jang. Are sapi meulina sabaraha hijina, Jang? Murah nyi. Arek meuli. Are si henteu, Jang, nanyakeun hungkul. Ah, ulah suka elodan buru geura bisnis kalau kaburu beurang. Engke deui nya, Jang. Bat sebenarnya arek meuli ah, nanya kun ukul. Kang, helah, Kang. Ari tadi Akang nyebut arek bisnis bae, rek bisnis naon deh? Asih jaga gengsi be atuh nya bebe jarak nganjuk ka warung mah. Oh, atuh, Kang. Kang, ari ieu wadah naon, Kang? Nyaho euy. Lah geus ulah inget ta buru. Yeuh geura. Buru geura nyi lah. Abrakan kieu jalan. Neangan jalan pintas nu tereh. Mani, yuk. Ya, bakal balik deui kumaha dia balik deui. Ya, geura. Ayo kumaha dia. Jumlah Kang, Kang. Aing ngadaguan di dieu. Da teu apa kebutuhanna naon bae. Ayo yuk. Lah, era, Kang. Lah, mau aja Kang ayo. Ayo geura kan. Ayo gerak, Kang. Era Nyai. Punten. Yuh, set.
kumaha di Kang? Ayam naon di mana rame? Nyampat. Nyambet gitu ge numpuk, bona nyambet deui kok ada banyak. Ya, tingali. Itu. Iya, Aduh ieu be. ih aing mah daan euy. Dieu geura. Kang, hutang mending geus 1 meter, Kang. Geus lah berakene warung, tenang. Ayo pindah deui. Kayak heula, bayaran heula utangna ya. Mengke ge tenang eta mah. Mengke asik kalau galak kayak nu boga hutang euy. Yeuh ayo. Ieu geura lah. Kalau ngira-ngira karep asih aing mah. Ayo. Ih, ieu geura. Hayang naon nih jeung urang? Sok. Duh, aing mah ka warung tuh bayaran. Ayeuna bingung kapan rek adahar sangu ge ngadahar naon? Kita geus sabar ayo. Ieu can beres. Astagfirullah kancak pusing. Usaha geura ka ditu nangan duit. Kan molor badi imah. Nyala meni gitak bae sorangan duit sampai menang berak kalian. Ye. Ye. Yo. Lah cicing, Yuh, duit gila. Ah, baik. menang duit mending Kang. Mana hariput barek kana duit mare mata baru rek bolor. Hampuranya Kang. Kang, Mana duit mah karesek. alhamdulillah. Pokona dibalajakeun bae yuk, meni balik lah aku mage ayeuna mah yuk. Kang. Ayo balik Kang. Hai, kan Ka ditu ka diri Kang. kepo euy. Oh, ka ditu. Ayo. Aduh, Kang. Duit arek dipake naon nih euy? Duh kali Kang. Ah, nih. Kulantaran menang loba eta duit teh aya loba heueuh. Urang kudu meuli nama meuli radio atau tip nih. Laki lah dihitung heula geura Kang sabaraha di? Sok ajaran. Iya cara ngatur duit kieu Kang. Tah. Ek meuli non bae Kang. Radio butuh hiburan. Sabaraha radio kira-kira Kang? Lamahi eta mah. 200. Tuh. Yo, kulantaran nyai sok di poyokan bae geuning nyangu dina hawu titah meuli kompor. Kompor. Heeh. Tuluy meuli antenna geuning. Antena TV. Heeh. Ari TV-na Kang. Lah meuli antenna bae heula TV-na mah bisa teu mahi. Terus naon nih Kang? Meuli dahar nu ngeunah lah meuli dengan kejo, meuli eta bae heula geus. Meuli emas we Kang. Oh nya benar. Ari hutang Kang kumaha bieu ka warung engko meuni panjang. Tang kade eta mah gampang. Ayeuna pono kebutuhan penting heula. Radio mah kan butuh musik, Bro. Kikituan. Oh, heula tuh Kang. Sok telepon Kang. Cokot HP-na nya, Bro. Cokot HP-na. Kasih cokot HP-na. Tuh dibawa, di imah tinggalin. Bro. Kayaknya pesen radio bae pokona kok. Nah, musik. Buru nya. Mending kan buru. Yuk Kang yuk. Di mana dia? Yuk jangan pintas ya. Astagfirullahaladzim. Mending di nomor lagi nya. Nah gini. Halo? Pesen radio nu pang alusna. Tapi nu aya merekna biasa nu pang mahalna bae pokona sa Jawa Barat mah.
Nya, anturkeun bayar di dia langsung. Bayar di imah. Siap. Nah, pesan deui Nyi. Kang. Halo? Priyogi kompor, abi. Oh, anturkeun ka imah. Dibayarna di dia di imah. Kade tah, anturkeun nya. Siap, siap Pak. Hari pesan. Memancar kapan, Oh, Kang? nya bener. Halo? Itu kok pemancar? Pesen pamancar, nupang alus. Nah, pokoknya pang mahal. Dibayar kontan di dia sabaraha sok. Tipina, Kang. Sekalian. Mahi dinyi. Mahi meureun. Oh, jeung tipina. Ya. Oh, jeung tipina. Ya. Siap. Siap. Oh, dibayar di dia langsung. Guys. Pokoknya cugurkeun di dia. Bari ngopi, Aduh. nempokeun TV. Kang. TV di pareuman, nyetel radio. Aduh, ya dur nyetel wayang mah sabeuting. Bener, Kang. Sabar Nyai mah. Punten. Belik mah di mana we nya, Kang? Mangga. Iya pugu nyi nguping wartos. Cenah akang mendak karesa kideung aya artosna. Eta teh nu abi teh niatna bade balanja pugungan kalah artosna lagrag. Kalah nguping wartos cenah eta teh kependak ku akang. Oh, eta teh nu Eneng. Mah, Kang. Kak. Mana segala geus parsen. Kumaha tuh, Kang? Bau Nyi. Sarua Kang ge bau. Enggal nyi abi mau alami. Cokot Nyi lah, batur. Nya, Kang. 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 Murug lah nyi. Ini kurang 100 nih. Meureun ieu nyelak. Nuhun. Mani wa priyogana pisan nya Nyi. Entong di aku mah biasa kalian arah kabeh. Heueuh nya euy, Kang. Hari lain milik kitu tah, Kang. Lain milik sih lain milik Nyi. Menjadi beban akang mah paket ayeuna bayareun. Kumaha toli? Aduh, Kang, heueuh, Kang. Duh, ieu mah beban gede, Kang. Duh. Aduh, geus jelema aya deui bae, asa teu ngrenah teh urang euy. Tapi piraku sugan dayeuna mah menang pesen manehanana meureun boga duit mantak pesen sote. Lah. Waduh. Sia mah. Aduh ieu mulak teng kacau di dieu. Kurang ajar pisan. Aduh. Acan-acan keneng geus gaki ieu apesna euy. Ah, bagi teu ngarenah teh ya geuring euy. Duh. Waduh, motor poho. Lah, ieu mah euy. Dah. Apes. Waduh. Aduh. Aduh. Ya deui bae sahar si tekna deui nyontihang pendek-pendek teuing diruwag sekalian apa?
Geus 2 kali urang apes. Duh, iya mah euy. Lamun nepi ka 3 kali asa nabong bae abong. Ah, iya mah euy. Alah, geus saprok deui bae jeung imah ieu euy. Coba we jelemana ya, moal kabur deui mah apa euy. Duh. Aman tapi teu bolong. Punten, Kang. Assalamualaikum. Sepada. Punten. Paket. Aduh Kang, paket datang. Aduh. Eueuh deui bae geus bagi tengarenah bayah hate euy. Moal kabur deui bae mah ya. Alah, kana ieu paket bayaran pirang-pirang. Punten. Kumaha Kang? Jelema nu pareto nu ka imah. Alih profesi meureun nya. Teuing lah. Ayo karep. Yuk. Mangga. Tak keneng. Mangga, Ang. Akang. Akang Wira. Yes, nyangkul. Nyanggakeun ya Kang, paketna. Sabarahaeun, Ang? Tah ieu Kang, paketna sedayana 4.440.000. Aduh. Iya mah euy. Geus tengerana teh bae hate euy. Beda ka tempona euy. Bang jika nu tembekeun duit. Alah. Bang cangor teh bae ieu mah bakalna. Kumaha ya Kang paketna? Abi pada we sonten ya. Aduh, Mang, pugu aya kecelakaan abi ayeuna mah kalah teu tiasa kabayar. Aduh, Kang. Abi kamari dipecat jadi kose Pak Imam Bi Abi digadekeun. Ayeuna mah tuluy dijual, Kang. Aduh.